Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man soma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sembah sujud pangabdian pamujaan tinangtos munggumpul tinuju ka Allah Pangeran Rabbun Ghafur anu salawasna maparinan mang pirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana. Alhamdulillah dina ieu waktos urang masih keneh dipaparinan jatah yuswa cekap umur kasempatan pikeun thalabul ilmi, di mana kasempatan sapertos kieu teh kasempatan anu kalintang pisan dipikasonona ku wargi-wargi urang anu sanesna. Kumaha urang ninggal wargi-wargi urang anu aya di Palestina dina jangka waktos 24 jam dina hiji dinten ibu, Israel parantos mateni langkung ti 300 jalmi. Moal mungkin ku peso kanggo ngeureut bawang di dapur ibu dina sadinten sawengi tiasa maehan 300 jalmi nganggo peso nganggo naon leres numawi bentuk syukur urang di antawisna teh ngamangpaatkeun setiap kesempatan anu dipaparinkeun ku Allah ku mang pirang-pirang ibadah anu aya di payuneun urang sadayana. Sanes mungungkul ibadah anu wajib, tapi naon wae anu dipaparinkeun kasempatan ku Allah urang sami-sami mangpaatkeun. Ibu kali teteh nu dimuliakeun ku Allah, sataacan lebet kana makalah anu dina ieu waktos sasieun sabeunyereun urang ngadadar ngaguar patali ngeunaan adab lebaran manawi cios lebarana. Gitu. Cios punya upami ninggal kana surat edaran ti Kementerian Agama oge tilu ormas terbesar di Indonesia boh eta NU, Persis, Atanapi, Muhammadiyah. Dina taun ayeuna aya waktos anu mokproh nyaeta insyaallah dinten Senin kaping 31 Maret. Namun tangtos para ulama baris ngayakeun sidang isbat dina akhir kaping 28. Hartosna sidang isbatna teh dina dinten Sabtu. Upami dina dinten Sabtu waktos mepet ka magrib aya anu ngangken ninggal hilal sanes kang hilal sanes cep hilal mohon, tapi hilal di dinya teh bulan sabit yang menunjukkan awal bulan. Janten pasti ibu punten nu namina melihat hilal itu selalu tanggal 29. Moal mungkin tanggal 30 komo tanggal 1. Maka kaping 28 Ramadan teh pan dinten Sabtu. Upami dina Sabtu mepet ka magrib aya nu ngangken ninggal hilal, mangka Idul Fitri sanes Senin. Hartosna Idul Fitri teh Ahad. Mangka saum mung 28 dinten.
sakumaha Rasul meningakeun sasi teh kadang 2 salapan kadang 30. Namun upami kaping 20 salapan engke dinten Sabtu sadayana sepakat hasil ru'yat ninggal ku teropong. Oge sepakat hasil hisab ku etangan. Hilal teu mungkin katinggal. Mangka dinten Ahad dijangkepkeun janten 30 saum deui. Mangka wengina anu tadina bade liren taraweh teh Sabtu teh taraweh deui gitu. Jadan ke ibu ninggal di televisi upami Sabtu nangtoskeun endingna lebaran teu taraweh tah Sabtu teh. Tapi upami ninggal dina televisi Ahad dijangkepkeun 30 Ramadan maka Sabtu malam Ahad teh masih taraweh. Naon taraweh teh Bu? Tarasawareh gitu. Nah, insya Allah urang antos wae kaputusan ti para ulama namun anu tadi diuningakeun implengan ti sababaraha organisasi masa Islamah parantos aya secara etangan mah moal mungkin hiji Ramadan punten hiji Syawal dinten Ahad secara etangan mung sakali deui engke tetep bakal ninggal hasil peneropong bintang anu aya di sabaraha titik di Indonesia. Biasanya eta teh Bu, aya anu di Aceh, aya anu di Pelabuhan Ratu, sareng di tempat-tempat anu sanesna. Anu teu mungkin mah ti Allah. Naha jauh teuing ka lautna. Sareng gunung anu ngahalanganana ararageun teuing sareng seueur teuing. Mudah-mudahan urang sami-sami doakeun para ulama anu konsen dina bidang hisab ru'yah teh sing dipaparinan kesehatan da jasana teh saalit tapi efeknya luar biasa noong unggal akhir sasi tapi karena segala rupa pengaruh gitu noong hungkul ageng artosna itu tadi sobat ageng artosna teh teropongna awis ka Pelabuhan Ratuna duka numpakna tah sareng piraku tadi pincuknya nah eta mudah-mudahan sing sararehat para ulama urang oge dipaparinan kalancaran. Urang buka heula surat Al-Baqarah 183 kumargi bade papisah sareng Ramadan ayat langganan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Surat Al-Baqarah ayat 183 hiji 80 dikawitan ku kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Pernah Bu ayeuna teh dinten ka sabaraha 27 nya tos 27 juz sebenarnya alhamdulillahnya minimal Ibu sadinten teu kosong dina ngaos Al-Qur'an gitu. Datang tos Ibu oge ngagaduhan tanggung baler pancen tugas anu sanesna. Kapenak punya Al-Baqarah hiji 80. Urang aos supados tartib sim kuring sakali, Ibu kali teteh sakali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam
Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ya jalma-jalma anu ariman. Kutiba geus diwajibkeun. Alaikum ka aranjeun. Afsiyamu saum. Kama sakumaha. Kutiba geus diwajibkeun alal ladzina kajalma-jalma min qablikum samemeh aranjeun la'allakum supaya aranjeun tattaquna tarakwa. Urang lebet karena makalah itu adab nalika Idul Fitri. Tinangtos anu dilebetkeun kana makalah teh sapali. Kumargi biasana ibu mah upami makalah langkung ti sakaca sakumaha Bu? Sabdungdang cenah numawi sakaca teh salaresna mah kedahna langkung ti ieu. Nu kahiji peryogi diperhatoskeun ngabagikeun zakat fitri atanapi dina ejaan Indonesia mah zakat fitrah. Abu Sa'id Al-Khudri anjeunna nguningakeun kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah. Abdi sadaya ngaluarkeun eta zakat fitrah teh wangkit zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri nyaeta dina dintenan Idul Fitri. Sakumaha zakat fitrahna so'an min to'amin sasok tina tuangeun. So ibu eta teh ukuran volume atanapi ukuran tuangeun nganggo hiji wadah. Sok di zaman Nabi sareng sok di zaman sahabat dugikeun ka tabi'in eta teh para ulama diuningakeun ku Ustaz Amin Mukhtar dina saratanana dina Sigabah yen ngagaduhan sababaraha perbentenan anu mana ku para sahabat ku para tabi'in teras diikhtiaran sangkan si eusi na teh ulah tebih teuing gitu Bu. Ulah mencang teuing tira naon nu dicontohkeun ku Rasul. Nu kadua sok minto amin dina zakat fitrah teh rupi-rupi. Kadang sok tina korma, kadang sok tina gandum, kadang sok tina keju, kadang sok tina kismis. Nu janten patarosan sah henteu zakat nganggo beas. Nah, ieu teh Ibu peryogi di gegetan ku urang teh engke aya anu ngabahas teu kengeng zakat nganggo artos. Gitu.
teu aya dalilna saur anjeunna teh zakat fitrah nganggo artos padahal nganggo beas ge teu aya dalil kitu Bu. Nu kahiji anu kapaham ku abdi zakat nganggo beas teh nalika Rasulullah katawis dina sabaraha keterangan zakat fitrahna teh nu tadi rupi-rupi. Kadang ku gandum, kadang ku korma, kadang ku kismis, kadang ku keju. Mangka nalika ngagunakeun beas, oh ieu anu sami-sami diperyogikeun ku masyarakat. Mangka lebetna teh Ibu konversi. Apa yang bernilai bagi masyarakat los, maka itulah yang bisa digunakan untuk zakat fitrah. Nu kadua, kumaha atuh cenah zakat fitrah nganggo artos sah henteu? Ibu, di antawis para sahabat anu berijtihad kenging zakat fitrah nganggo perkara anu henteu sami sareng Rasul tapi nilaina sami. Sakeudeui Bu, zakat fitrah jenisna mah teu sami sareng Rasul tapi nilaina kedah sami, nyaeta sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka nilai anu dijagi ku Muawiyah teh janten landasan bade beas, bade korma, bade gandum, bade naon wae nu kedah dijagi mah naon nilai. Sanes naonna tapi nilaina sabaraha. Ibu kumaha kieu hapunten. Zakat ku beas, zakat ku artos duanana ge aya resiko. Zakat ku artos aya resiko batal, zakat ku beas oge aya resiko batal. Bade nu mana heula? Bade contoh zakat beas batal, contoh zakat artos batal, nu mana heula contona? Oh, halo. Contoh zakat fitrah batal ku beas. Ari tuang pandan wangi, ari zakat bulog. Nah, batal Bu. Larasnya qalilul adab, tidak beradab. Nu mawi naha naon atuh anu ngajantenkeun penten zakat fitrah nasah nilai tina naon anu dituang. Pamituangna pandan wangi atuh setor ulah beas bulog kedah pandan wangi oge. Ayeuna contoh anu kadua, zakat ku artos tiasa batal oge. Kumaha? Nalika ngakonversi kimah artos kana beas teu sareng anu dituang. Ari anu dituang umpamana artos beas anu dituang teh hargana sabaraha Bu? 20.000 sakilo gitu. Ari nalika maya zakat fitrah nu sabaraha? 7.500 diangsulan deui. 16.000 gitu. Kumaha kieu Bu punten? Zakat ku artos depan hasil ngakonversi tina harga beas. Balasnya sedangkan harga beas anggar atau napi naik turun? Naik turun. Numawi nalika zakat katangtosan 38.500, 38.000 harga beas sabaraha? 16, 17. Eta teh dinten naon? Harga beas sakitu teh kartos. Tiasa janten sabaraha dinten bade Idul Fitri mah beas teh naik. Kumaha teh zakat fitrahna? Tah, kitu Bu. Kartosnya. Nah, nu mawi anu diikhtiaran ku urang sadayana teh menjaga nilai dari zakat itu. Bade zakat ku artos mangga eta anu dijaga nilaina ku Muawiyah.
bade zakat ku tuangan anu diperyogikan ku umat Islam harita. Ieu mah pendapat anu dipertahankan ku Abu Sa'id diantawisna sareng Ibnu Umar. Janten dua nana oge ngagaduhan landasan hukum anu kuat. Bade zakat ku artos mangga, bade zakat ku beas mangga. Da secara dalil tidak langsung menuju kepada berasnya ataupun menuju kepada uangnya. Apa cenah di zaman Rasul mah teu aya anu zakat ku artos. Muhun Muawiyah oge ninggal di zaman anjeunna jalmi seueur ketuangan Bu. Tapi teu gaduh artos kumaha sok. Ibu beas seueur, jang meser gasna teu aya bade nyangu. Halo? Ibu teh beas mah gaduh. Ngan kanggo meser gasna teu aya, kanggo minyakna teu aya, kanggo rencangna teu aya, bade nuang beas di baheum. Tah, kantos punya. Nah, nu mawi Muawiyah berpendapat nu kapaham ku abdi tiasa menggunakan uang karena itu termasuk yang dibutuhkan oleh masyarakat wakil harita. Janten ibu bade ku beas bade ku artos, mangga dua nana oge sah. Mung anu kedah dijagi teh tadi nilai dari apa yang kita konsumsi setiap hari. Gitu. Anu kadua, nu peryogi diperatoskeun ngeunaan zakat fitrah teh iraha ngabagikeunana. Tah ieu anu kedah diwayagah teras. Sim kuring kamari ngaos di Rancamanyar. Aya RT tong disebutkeun di Rancamanyar Al-Amanah. Hebat Bu RT nah. Kumaha cenah? Bapak Ibu gitunya pengumuman ka kerajaan anjeunna, kerajaan naon? Kerajaan RT. Lamun aya anu keukeuh hayang zakat dibagikeun saacan ba'da subuh poe Idul Fitri, lamun nya butuh beas datang ka abdi. Ku abdi mah dibere. Hebat Bu, mun RT sadayana kitu. Saroleh. Da ieu mah cenah lain bansos, naon? Ieu mah aturan Allah. Hebat RT soleh. Sakapeung mah ibu pararameng. Naon? Aturan Allah ba'da subuh. Tengah peuting dibagikeun. Ieu mah sanes tengah peuting, jam 3 subuh ngagedor. Punten cenah ieu zakat fitrah. Cek ibu teh atuh cenah jang kewe ba'da subuh. Punten cenah bade ka kandang. Nah atuh make jeung daek jadi amil zakat ari masih keneh pabaliut jeung kandang mah. Anu kaduana saenyana mah kandang sapi moal jadi masalah lamun musyawarahna beres. Kumaha kieu? Hapunten. Kumaha ieu bab zakat. Amanat ti Allah kedah laras ngabagikeunana. Upami aya amil 5 atanapi 10 urang. Supados zakat kabagikeun kandang sapi teu kaganggu. Kumaha carana, Bu? Bu, halo. Anu 5 atanapi 10 urang ieu bagi tugas ti wengi keneh. Kantosnya umpamana bagikeun aya 50, bagi di 5 padumukan. Diambil zakat A di bumina nyimpen 10 jingjingan. Diambil B nyimpen 10 amplop. Diambil C, ambil D, ambil E. Beres salat subuh di masjid uwi kantun ngabagikeun teh kedah 50 urang dibagikeun ku saurang. Leresnya mangka langkung ringan saurang ngan ngabagikeun 10 jingjingan. Cenah teu kaburu tamahan atuh amilna. Nu tadi mah 5 amil kudu ngabagikeun 50 jingjingan 10 ewang moal kaburu cenah tamahan amilna jadi 10 urang. Berarti sabaraha jingjingan ewang? 5 jingjingan ewang. Piraku 5 jingjingan teu kabujeng da pasti eta teh unggal lingkungan anu pangcaketna. Can kaburu keneh tamahan deui amilna. Laras punya jantan bahasa sepuh makia lamun kopeah leutik teuing ulah sirah anu dipapas
Mun kopeah leutik teuing ulah sirah anu dipapas, tapi kumaha Bu? Gentos kopeahna. Lamun kandang sapi kaganggu ulah aturan Allah nu dirobah. Eta teh cigah meuli kopeah leutik teuing papas cenah sirahna. Entong atuh maot. Mangka ulah aturan Allah anu dirobah, tapi urang anu nyesuaikeun sareng aturan Allah. Nah, eta diantawis anu peryogi diperatoskeun ngeunaan zakatul fitri. Nu kahiji bade zakat ku beas, bade zakat ku artos, mangga. Nu kadua ngabagikeunana ba'da subuh dintenan Idul Fitri. Ulah sok mapas mastaka pedah kopeah leutik teuing. Tapi gentos kopeahna sangkan raos ka angogna. Anu kadua disunnahkeun sateu acan angkat Idul Fitri teh adus heula, ibak heula. Bu, ari ibak sae pisan. Keur mah sae dipiwarang. Gitu Bu. Keur mah hoyong di buruhan. Nah, di antawis kateranganana salah sawios tabi'in nyaeta Imam Nafi anjeunna nguningakeun anna Abdullah bin Umar yen Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kana yagtasilu yaumal fitri qabla an yabdua ilal musalla. Abdullah bin Umar anjeunna salawasna biasa ngagunakeun kalimat yagtasilu, salawasna biasa upami bade angkat Idul Fitri teh anjeunna sok ibak heula. Kamana cenah angkatna ilal musalla ka musalla. Punten Ibu, musalla dina hadis ulah dihartoskeun wangunan sapertos zaman ayeuna. Musalla dina hadis manaon hartosna ayeuna Bu? Lapang. Ibu kapungkur saur sepuh di kota Bandung di lapang Tegalega. Kolot-kolot urang salat Id di lapang Tegalega pada ngalalajoanan. Naon cara itu jelema salat di lapang padahal masjid lalega. Duh, tupikeun ka disebut agamaannya. Ayeuna mah alhamdulillah Ibu. Umat Islam beuki uninga yen ternyata sunnah Nabi Idul Fitri, Idul Adha salatna sanes di masjid tapi di lapang. Kumaha cenah pami hujan? Bu, pami hujan kumaha? Ngiuhan. Ka mana ngiuhanana? Kanu ieu. Upami aya keneh gor. Gor naon eta? Gor naon ami? Abong tara kagor. Gor naon Ibu atuh? Gor lawas ya pokokna mah. Anggo gor Ibu. Ulah ka masjid gor heula. Atuh cenah teu aya gor, naon? Mini soccer pamili kota mah nya. Teu kahujanan, anggo gedung mini soccer. Aula. Teu aya cenah tempat anu lega, aya ge di masjid kapaksa. Gitu nya. Benten sareng salat naon Bu? Gerhana. Ai gerhana mah urang tadi piawarang ka masjid, ari salat Id mah dipiawarang keluar di masjid di lapang. Gitu. Naon Bu nya kaitanana Idul Fitri kedah di lapang naon sok Bu? Kaitanana punten sareng Ibu. Rasulullah marentahkeun upami Idul Fitri, Idul Adha hiji istri anu nuju haid tetep kedah angkat. Terus punya. Nu kadua istri anu nuju nipas hayu ngiring ngabring. Keun we naon? Tumis mah antep heula. Opor karet setengah jadi engke deui. Kalebet saur Rasul anu istri nuju dipingit. Nu dipingit teh kumaha Bu? Nu tereh ditikahkeun sok ararangkat ka lapang. Nu haid anu nipas istri dipingit tong dibarungi ka lapang. Cobi upami Idul Fitri ada di masjid
tiasa anu head lebet ka masjid teu kengi. Tah eta hikmahna di antawisna nu mawi Rasul mah cerdas da dibimbing ku wahyu. Nah eta nu mawi upami ibu hapunten nalika engke waktosna dinten Senin teh nuju head ulah janten pamengan angkat teh ka lapang. Bade naon cenah da moal salat maka di zaman Rasul istri-istri anu nuju head nuju nipas teh ngajalajar di sisi ngadangukeun khutbah. Tapi takedah ibu teh bari makal kantong kanggo jumroh. Teras diisian ku kerikil heug bapak-bapak anu nunutan. Dibale daun ki ibu teh bari kumaha Bu? Bari takbir Allahu Akbar antong nya gitu. Minimal naon merhatoskeun anu nuju khutbah. Ta eta anu kadua satu acan angkat kalapang Abdullah bin Umar biasa ibak heula tangtos ieu teh moal henteu piwuruk ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu katilu nalika angkat Idul Fitri disunahkeun ngageulis ngasep sing balaresih sing matching sing berseka oge nganggo raksukan anu pangsaena pangengalna Bu pangsaena pangengalna naon betena pangsaena sareng pangengalna ari pangsaena mah nu aya ari pangengalna mah balanja balanja gitu ibunya mangga ibu teu sawios ari aya mah artosna anu ulah mah maksakeun entoh dugikeun ka nganyuk ngahutang ulah dugikeun ka pabaliut jeung sametan entoh da lain syarat lain rukun gitu teu usum ayeuna mah meuli baju lebaran nganyuk ngahutang eta mah zaman Firaun bubujangan ayeuna mah Firaun geus teu aya gitu. Nah di antawisna Ibnu Khuzaimah nguningakeun hadis ti Jabir nomor 1765 kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam jubbatun yalbasuha lil idaini wa yaumil jumuah. Rasulullah SAW anjeunna ngagaduhan jubah khusus anu sok dianggo teh khusus we Idul Fitri, Idul Adha, Jumaahan. Kadang jubah ieu teh dianggo oge upami naon Bu? Aya tamu agung. Sanos tamuna sanes Kang Agung, raja gitu. Dan para sahabat tetos uninga upami Rasul nganggo jubah eta oh berarti spesial. Nah, nu mawi asa emut nasehat punini Allahu yarham. Jang kudu boga ujang teh baju rajana. Pami ibu gamis rajana gamis. Di antara gamis-gamis anu ngajajar di dalam mari. Nah, Bu, kanggo naon gaduh gamis rajana? Muhun cenah. Nu dianggo upami pangaosan. Nu dianggo upami Idul Fitri, upami Idul Adha. Da kanggo abi mah cenah sadaya pangaosan ge raja. Matak dipeletar we cenah kajaba pami kitu manggunya. Nu mawi entos we anggo teh nu pang saena. Contoh deui Ibu, nasihat Allahu yarham Ustaz Romli. Kade sor anjeunna pami meser acuk teh kedah anu tiasa dianggo salat gitu Ustaz Romli. Meuli baju teh cenah kudu baju anu bisa dipake salat. Ibu meser acuk lekmong, no lekmong kelek katempo tiasa dianggo salat. Henteu. Nya maksudna mah nyabunya nu tadi kedah aya baju rajana kanggo ibadah. Ari di bumi ibu lekmong payeuneun caroge mah mangateh teuing nya Bu. Gitu. Anu ulah teh kaluar ti bumi. Gitu. Nah, eta sunnah Rasul upami Idul Fitri di antawisna nganggo acuk teh anu pang saena. Ibu, aya hadis. Aya hiji sahabat nganggo acuk sae.
nganggo sendal sae sagala sae digenggeureuhkeun ku rerencanganana anjeun sombong. Saur sahabat teh hayu cenah urang beja ka Rasul. Maka saur Rasul da antep naha kulantaran Allah cinta lamun hiji hamba nganggo kanikmatan nu dipaparinkeun ku Allah. Sayaktosna Allah teh endah mika cinta kana perkara anu endah-endah. Janten henteu kalabat sombong. Pami ibu sangem meser gamis harga sabra miliar Bu? Samilieur. Ari aya mah artosna. Kanggo naon? Ngamulyakeun Idul Fitri. Asa sesuai we sareng pemasukan dan pengeluaran. Nah, anu teu kengeng mah naon? Nu tadi teu mampu tapi maksakeun. Gitu. Anu kaseutik ibu ayeuna nu kaopat. Tuang sate acan angkat Idul Fitri. Nah, pan ibu mah bidang naon Bu? Perdaturan. Nah, ieu amal soleh ibu dina dinten Idul Fitri. Kieu sawarna Bu. Abdullah bin Buraidah atanapi Abdullah bin Buraidah tiramahna radhiyallahu anhu nu diriwayatkeun ku Imam Ahmad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta yaqula wala yaqulu yaumal adha hatta yarji'a payaqula min udhiyatihi. Eta bentena ibu hapunten upami Rasul angkat Idul Fitri tarawaka angkat kajaba barang tuang atanapi barang leueut. Benten sareng Idul Adha. Idul Adha mah teu waka barang tuang sanes saum. Da saum mah kedah ti subuh dugikeun ka magrib. Teu waka barang tuang sakedik oge. Malih mah dina hadis ieu diuningakeun engke Rasul mah tuang-tuang teh rengse ngakhotib Idul Adha. Malih tuangna teh sareng daging anu dibeungcit. Kumargi lami nya di urang mah tos meuncit heula asin. Gitu, teu nanaon nya. Ibu punten. Naha Idul Fitri sate acan angkat kalapang kedah barang tuang heula. Kumargi disebat lagi Idul Fitri. Ari Fitri teh hatosna guru TK. Fitri teh hatosna berbuka ibu. Jadi alfitru dirinya mah langkung pas di hatosna teh hari berbuka. Idul Fitri hari raya berbuka. Nah disebut hari raya berbuka kumargi urang tos saum salami sabaraha? Sasasi. Nah cenah kedah barang tuang barang leuteula sate acan angkat Idul Fitri supados langkung yakin yen dinten eta hiji Sawal. Panu tadi nu awal teh upami engke Sabtu di katangtosan para ulama ningal hilal mangka ahad teh hiji Sawal. Mangka hiji Sawal teu kengeng saum. Mangka sate acan angkat Idul Fitri kedah tuang. Tuang naon? Naon we nu aya. Sa siki dua siki naon Bu? Sa siki dua siki kejo. Lah korma mah CR cenah 5 dinten saacan Idul Fitri. Naon we Bu bade korma bade sangu mangga? Nastar biasana mah anu ku ibu teh teu meunang dibuka acan. Eta incu tos ngopepang kana naon teh? Keler dari polototan teu meunang sia. Nah mak hoyong ieu mah sae warnana mah koneng beureum acan lebaran. Kangge mah pada Idul Fitri wayahna nastarna dibuka heula. Naon? Ngabatalkeun bisi pajarkeun ayeuna teh Ramadan keneh. Tah barang tuang beuki kieu Bu punten Bu. Kajantenan Bu, kajantenan. Aya dulur urang moal disebatkeun di mana nama. Ongkoh manehna teh yakin bahwa Idul Fitri teh enyi. Da ceuk kayakinan manehna ayeuna masih keneh Ramadan. Kulantaran sieun dibaeudan ku tatangga ngilu kalapang. Jaka sembung mawa ucing teu nyambung, Bro.
Gitu Bu. Jadi anjeunna teh pas kalapang teh di tawisan nastar aya Pak Haji Bu Haji nyenak nastar ieu cenah bade cenah ngaraosan. Saum keneh. Dulu saum keneh. Nah, da abi mah cenah lebaranna enjing. Nah atuh jeung kalapang ieu mah tambah sepal we cenah. Aya nu langkung parah Bu. Ustad. Kumaha Ustad? Anjeunna mah kieu. Nalika dinten ayeuna ngahotiban. Nalika saur pribumi teh usah cenah itu opor nyungkeun di raosan. Punten cenah saum keneh, da abi mah Idul Fitrina enjing. Nah terus aja ka dieu lumayan cenah rotibahna. Tuh. Pan jadi double. Ayeuna di amplop enjing, di amplop. Tah eta teh Ustad tegablem cedol gitu. Tah nu mawi ku Rasul anu cerdas diemutan sok lamun ayeuna yakin tanggal 1 Syawal tuang. Mangka ku tuang leueut eta teh batal. Punten, batal teh dina maksud teu gaduh kayakinan enjing 1 Syawal. Ayeuna 1 Syawal teh. Nu we cirina teh naon? Barang tua. Nah, eta Bu, nu mawi ku ibu diagendakeun upami bade angkat kalapang ieu di bumi aya sabaraha urang. Pami ibu bade nyiapkeun naon Bu? Mie kocok 5 mangkok teh tos siap. Jadi nalika tos arwih di masjid teh sok taruang heula sataacan kalapang tuang heula. Eta teh ciri yen bener-bener urang yakin ayeuna teh Idul Fitri. Nah eta Bu. Ibu luar biasa nastarna ge jadi pahala. Gitu anu tadi ibu papalotot ulah waka dibuka teh harita mah jadi pahala itu. Gitu Bu. Sah ayeuna mah gitu. Mari jadi program Bu nastar khusus saacan angkat kalapang. Mantapnya keur mah nastar jadi pahala gitu. Anu salajengna anu kalima. Nah, ieu Bu anu tos ngawitan ical di urang teh. Naon takbiran ti padumukan keneh gitu. Pan biasana mah takbiran teh di lapang we engke gitu. Urang tinggal hadisna Bu. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dina kitabna Al-Musannaf. Kana sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri payukabbiru hatta ya'tiyal musalla wa hatta ya'tiyas salata fa idza qadas shalah qata'at takbir. Rasulullah SAW keluar angkat Idul Fitri ti padumukanna keneh anjeunna tos ngawitan takbir dugikeun ka sumping kalapang. Di lapang takbir keneh dugikeun ka Rasulullah angkat cengkat maksudna ngaimaman salat nembe takbir teh liren. Ibu punten nu mawi benten sareng Idul Adha. Idul Adha mah takbiranana panjang 5 dinten. Ti subuh kaping 8 Arafah, kaping 8 Zulhijjah atos takbiran. Sahabat mah ngamalkeun teh kirang langkung bahasa Dewan Hisbah 10 menit sateuacan adan sareng 10 menit saatos rengse salat. 8, 10, 11, 12, 17 Zulhijjah. Ti kawit saum keneh Idul Adha-na dintenan tasrik takbir teras. Ari Idul Fitri mah eta we angkat di bumi kalapang di lapang sateuacan salat. Nu mawi punten naha di urang teu aya malam takbiran. Kumargi memang teu aya hadisna anu nguningakeun Rasulullah kantos malam takbiran Idul Fitri. So Bu, urang milari hikmah. Naon hikmahna Idul Fitri teu aya malam takbiran? Naon hikmahna? Hikmah Bu, hikmah ini. Manfaatna naon? Supados umat Islam fokus di antawisna ngurus zakat fitrah. Bisi aya nu teu kadata. Atanapi ibu, innalillahi geuning ibu teh cenah can mayar zakat. Saurang deui anu di Papua umpamana. Nya ibu teh ngajugjug ka masjid atawa nepi ka panitia zakat ieu cenah pun anak anu nuju tugas di Papua nelepon teu acan mayar zakat tiasa keneh tiasa.
Kade Bu, teu kengeng amil zakat nutup penerimaan zakat fitrah termasuk dina malam Idul Fitri, tidak boleh. Harus tetap buka. Ira cenah akhirna Bu. Petugas zakat menutup akhir penerimaan zakat fitrah ira. Nya eta pas bade ngabagikeun nalika subuh Idul Fitri. Kan aya 3 dinten sateuacan Idul Fitri, mohon maaf zakat fitrah ditutup, sudah tidak menerima lagi. Aduh, teu kenging gitu. Nah, sing horeng dibagikeun ayeuna cenah gitu. Pan emotena teh kieu Bu, meh kapake cenah nya. Meh ka pasak. Patarosana kieu sederhana, apal saha urang jeung Allah. Terus punya. Pan eta mah pikiran urang, zakat fitrah dibagikeun pada subuh mah katangtosan ti Allah, ngalamungan Rasul, pinter saha urang jeung Rasul. Terang saha urang jeung Allah. Allah anu ngadamel aturan, Rasul anu nyontokkeun, entos pada subuh we bagikeun mah. Gitu. Pan hadisna ge saur Rasul sangkan dina dintenan Idul Fitri teu aya nu barang penta. Jadi sangkan hikmahna teh zakat fitrah anu katampi ku fakir miskin teh aya keneh jungkiringna nalika Idul Fitri. Ari dibagikeun 3 dinten saacan pas Idul Fitri gitu. Nya cenah meuli baju lebaran, nu tadi geus teu aya dalilna baju lebaran. Tuh nya jadi pabaliutnya punya. Gitu. Kumargi nu tadi asana gunakeun akal pikiran. Nah, saudara kitu Bu Numawi. Alhamdulillah seueur nama Bu anu teras di gembar-gemborkeun bagikeun zakat fitrah ba'da subuh. Ibu kedah reueus Bu gaduh kades anu ayeuna Pak Haji Odang. Anjeunna abdi ngobrol di Madrasah Majelis Cikadal dinten naonnya Bu nya buka bersama sama sadusep. Itu Pak Kades Odang anjeunna nguningakeun ngainstruksikeun ka sadayana RW, ka sadayana RT bagikeun zakat seep. Tong aya nu kadesakeun. Sakadik oge moal ditampi saur Pak Kades Odang. Nu kadua saranjeunna bagikeun ba'da subuh. Mata cirian Bu, lamun aya RW, aya RT ngabagikeun lain ba'da subuh, hiji doraka ka Allah, 2 doraka ka Kades. Da Pak Kades sama tos miwarang pada subuh gitu. Gitu. Mudah-mudahan sadayana tiasa taat aturan naon anu ditangtoskeun ku Allah sareng Rasulna. Hapunten Ibu. Kumaha atuh cenah takbiran anu dicontohkeun ku Rasul? Nah, diantawisna riwayat Sa'id bin Mansur kalih Ibnu Abi Syaibah. Ibu ieu teh aya nu takbirna 2 kali, aya nu takbirna 3 kali. Nu 2 kali mah kieu Bu. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. 2 kali Allahu akbar nate. Anu 3 kali mah ponok nyogok. Nu sahih nate kumaha cenah Bu? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Tos sakit. Balik deui gitu. Justru anu dhaif mah ongkoh takbirna 3 dipanjangkeun. Tah eta mah kateranganna teu tiasa ditangwalarkeun. Tah pami bade 3 kabira. Pami bade 2 panjangkeun gitu. Terus anu kedah diparios deui teh Bu, anu cek barudak mah repna cenah. Dina lagu aya rep. Aya repna cenah Bu ning gitu. Kumaha teh? Bismillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tarik napas dalam-dalam. La ilaha. Tadu ka di mana eta teh Bu? Mohon. Nah, teu acan kapenah. Katerangan. Terus ieu anu dicontohkeun ku Rasul, nu dilaksanakeun ku para sahabat gitu. Terus tungtungna Ibu kedah apik teh walillahil hamd. Bilih jantan ilham, aya anu jantan tilham. Rupi-rupinya gitu. Walillahil hamdu, kagungan Allah sadaya puji. Dan ayat dal ditungtung tapi diwakop. Walillahil hamd gitu. Nah, nu kagenep Bu.
Silih doakeun. Istilahna naon? Tahniah. Ibu, bilih ibu kayak ngadamel player foto dina medsos selamat Idul Fitri, kada bilih paliron. Sok aya nu paliron. Kami sekeluarga mengucapkan doa takziah. Takziah mah innalillahi. Tahniah kedahna. Takziah mah ikut berbela sungkawa. Pami tahniah mah berbahagia gitu. Jubair bin Nufair anjeunna nguningakeun kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idal taqaw yaumal aid yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minka. Dina lapat nu sanes mah taqabbalallahu minna wa minkum. Naon atos Bu? Mugia Allah nampi amal ibadah abdi sareng aranjeun sadaya. Atau sakitu Bu, ulah ditambihan deui. Gercep eulis teh taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum salatana wa salatakum tarawehna maca Quran. Aduh, panjang teuing atuh ke tamu Bu Enen ka bujang bubar. Sok ngajami taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum salatana wa salatakum tarawehna tadarusna maca Qur'anna. Panjang teuing. Entah saya eta dicontohkeun. Nyata gitu Bu. Memang sok hoyong langkung. Tah gitu. Nu mawi minimal urang gitu nya. Urang maparinan contoh. Kumaha cenah eta minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Uga kumaha eta teh Bu gitu. Arabna ka mana? Nya. Nu mawi Ibu teu aya syariat dina Idul Fitri kedah silih hapunten. Teu aya. Dina Idul Fitri mah kedah silih doakeun. Nah ngadoa teh taqabbalallahu minna wa minkum. Panulang terus ibadah sasasi. Leresnya ibadah saumna, tarawehna, zakat fitrahna, tilawahna. Nalika Idul Fitri teh silih penak teh naon? Mudah-mudahannya ibadah urang kamari sing ditampi pan kahartos. Nalika lebaran silih hampura teu kahartos. Nah teu kahartos. Pan urang teh neme rengse ibadah. Pan bade nyugun hapunten sareng ka jalmi ka Allah. Dan menta hampura ka jelema mah ulah nungguan lebaran iraha. Saur Rasul lamun anjeun pasea ulah langkung ti ke sekedap Bu tilu dinten tilu kali lebaran cigah Bang Toyib. Tilu dinten. Saudara Ustaz Pepen kamarinya di Firdaus. Heug cenah ibu teh nyanak sepan tahu eujeng naon cenah beuleum pedak. Jinjing cenah kata tangga anu urang pasea teh. Mana manehna teh cenah ngagoreng urang, ngahina bari urang teh teu luyu jeung kanyataan anu diomongkeun nyeri hate teh. Da eta mah cenah nalika datang ka tatangga eta ngucapkeun salam teh bari ngagedar si awak teh keuheuh. Tapi da geus 3 poe ceuk Rasul ulah pasea leuwih ti 3 dinten. Da sumping we ibu teh. Assalamualaikum gempel ibu teh. Naon da amek keneh. Hayang lamun kertas mah hayang gitu. Lamun naon atuh Bu? Lamun nu dipotongkeun hayang we mites gitu. Mung ibu teh saur Rasul ulah pasea leuwih ti 3 poe. Assalamualaikum, teh ngawalan Bu. Assalamualaikum, teh ngawalan keneh. Pas tos 3 kali narojol teh anu dipimaksan. Melong teh urang teh bari kumaha gitu. Cek Ustaz Pepen teh pasihkeun cenah bibir ieu cenah hatulan lumayan. Manawi aya manfaatna cenah nyimpan tahu jeung meuleum pedak. Mangga atuh cenah di kantun. Assalamualaikum. Nah ibu ujug pamit teu kuat. Amek keneh. Nah atuh cenah didatangan. Nya ieu mah ngagugu we ka Rasul. Naon? Bisi diamek ku Allah. Tah kitu. Pas saya leuwih ti 3. Ieu mah 3 kali lebaran papanggih. Nah ada uas lewas.
Cek Rasul mah ulah leuwih ti 3 poe 3 kali lebaran. Teu nganjang-nganjang acan gitu. Da kitu Bu. Nah, nu mawi nu dicontohkeun ku para sahabat piwuruk ti Rasul nalika Idul Fitri teh kalebet Idul Adha taqabbalallahu minna wa minkum. Oge ibu anu kedah diwayagah teh hapunten nalika urang sasalaman kedah ninga ieu teh mahram atawa nepi sanes. So Rasul langkung sae ditojos ditubles ku beusi panas tina mun-munan dugikeun ka pangkat daripada hiji pamegat kedah sasalaman sareng anu sanes mahram. Itu mahram teh saha pan ibu Rama aki nini murang kali rai raka tegas murang kali rai murang kali raka eta di antawisna mahram mertua menantu gitu. Pami di Sunda ibu murang kali rai jeung murang kali raka pada papenak seolah-olah bukan mahram seolah-olah mahram padahal itu bukan mahram. Tia ibu abdi kalau adi beuteung teu kengeng paantal sareng adi beuteung. Misalnya abdi pan opatan tos narikah ya sadayana abdi teu kengeng paantal sareng garwana Hamdani teu kengeng. Abdi paantal sareng garwana Reksi sareng garwana Pahrepi tidak boleh. Gitu. Tidak boleh. Kalebet aranjeunna teu kengeng paantal sareng Kun Bojo teu kengeng. Gitu. Nah, contoh nu sanes abdi gaduh murang kali Akyas. Hamdani gaduh murang kali Dipa. Nalika anjeunna tos dewasa dua jalmi ieu Akyas sareng Dipa teu kengeng paantal. Di Sunda mah kan biasa eta teh. Nah, cenah meni kos kasaha wae cenah sarua kolotna. Nah, dina aturan Islam tidak boleh. Bahkan pun anak Akyas boleh dinikahkan dengan anaknya Hamdani boleh. Anu kengeng paantal teh abdi jeung Dipa eta mah darajatna sama sareng budak nyaliha. Pami pun adi maot Hamdani abdi gegentos nu kedah peduli ka murang kali Hamdani teh abdi. Atapi abdi ngantunkeun Hamdani teh kedah ngiring peduli ka Akyas gitu. Kumaha eta teh mahram anjeunna gitu. Nah, tapi papada murang kali mah itu tiasa ditikahkeun dan tidak boleh bersentuhan. Nah iya nu kedah teras dibeberes itu ngobrol sareng ieu Bu Suningsih hapunten sareng Bu Haji Dadah. Pan Bu Haji Dadah mah ka anak incuna teh diterapkeun hukum eta teh. Cenah anger we usah cenah upami Idul Fitri Idul Adha teh barudak teh cenah mana rumput ai batur gubgap kitu gubgap gabruk. Ai budak urang apal hukum cicing we cenah. Da sieun ku Allah kitu. Tak kadang ibu perkara anu sanyana dilarapkeun di masyarakat mah jadi aneh gitu. Kulantaran beda jeung batur gitu. Nah, kudu siap kitu gitu. Nah, eta panginten patali sareng tahniah gitu. Terakhir Bu, nomor 7. Geningan Ibu dina riwayat Bukhari nomor 886. Aya sunnah Nabi upami angkat sareng uih Idul Fitri jalan nu dianggo teh sok benten. Terusnya Anjabirin qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu idin khalafat tariqa. Jabir nguningakeun Rasulullah mah pami angkat sareng mulih id teh benten jalan. Ibu id di KPBS angkat jalan raya. Uih ngurili Umi Enen nampe ngahaja kan itu kakulon kakul cek batu teh Umi dek ka mana sunah Nabi nampe pamahuun nampe cenah muriling cenah kali kaki dua. Jadi Ibu alhamdulillahnya di urang aya keneh budaya naon silih anyang kata tangga aya keneh di urang. Assalamualaikum, jos, assalaman gitu ya. Di abdi kantos ngisi di komplek Ibu, tos sesah di komplek. Bubar di lapang, anu hidang sasalaman di lapang kabagean. Anu tos bubar ka bumina masing-masing atau ku sesah Bu. Urang teh bade
nganjang ke Cikarang teh isin ono pagerna jangkung, mana kehalangan ku mobil gitu, mana anjeuna langsung kalebet sesah. Nah, nu mawi ulah diicalkeun Ibu, ulah ngaraos naon teh pameng. Ieu mah batur, ieu mah dulu entong Bu, babad sadayana Bu. Pokona mah anu ku Ibu kalangkungan katinggal candi gemok kuncina. Nya biasanya depan aya warga los teh tos Idul Fitri juga mana ninganya mudik. Tah katawis keneh pantona masih muka aya nu balak kecerakan mah salam we Bu, assalamualaikum, silih duangkeun kitu nya. Aduh hapunten aya bujangan deui ngaleos di ka mana apa sadaya gitu. Eta teh sesuatu hal yang sangat dirindukan di tempat nu sanes mah tos ngawitan teu aya Bu eta teh hal-hal sapertos kitu. Nah, mudah-mudahan di urang mah masih biasa dijaga. Heuh tos rengsek kitu teh kumaha teh di los mah? Tos mapai kitu teh sakumaha Bu? Ngariung di nupang agungna, terusnya di nupang sepuhna ngariung gitu. Sareng si rai-rai teh surti, cenah ieu cenah si Aa si Teteh beakeun cenah oporna. Ke cenah urang ringkit cenah ti bumi tah gitu. Ulah dugikeun ka rakana teh teu dehem-deheman atuh opor beak. Kudu ngarti atuh ari anak incu diringkit, ari opor teu nyumang. Ngariung di lancet teh atuh kudu ngarti cenah oporna beak, cenah bawa teh ditu, cenah kitu. Ngariung Ibu. Hal-hal saperti kitu teh Bu kedah dijagi. Gitu. Silih layar, ngariung gitu. Komo ayeuna mah Bu, kana HP nya barudak teh. Tah tuh teh entong kana HP salim heula tak ieu uah, ieu bibi ieu. Ieu alo tah teh alo, ieu teh budak si anu kenalkeun. Tah ieu saha ieu saha nah kenalkeun cenah teh. Gitu. Bilih papenap di jalan pajarkeun saha padahal wagi gitu pan eta teh. Gitu. Mudah-mudahan Ibu kali teh sadayana sing sararehat Idul Fitri ayeuna sing langkung barokah. Keun tanpa baju lebaran kita akan penuh dengan kebahagiaan. Naon kuncina nu tadi urang tetap bersyukur ka Allah laksanakeun sunnah-sunnah Nabi. Insyaallah engke mah di surga jubah nage jubah surga. Insyaallah. Sakitu anu kapihatur mugia Allah Subhanahu wa taala nampi amal ibadah urang sadayana. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.